mun ditanya kunaon make baju bagus kabeh indah kadele ku jelema, kunaon make rapi amat kabeh ulah kadele aurat jojorena, kabeh kitu bae kan teu masalah. Ieu kan berat ku makhluk, padahal mah kolbu teu pernah dibersihan. Nu neuleuna Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aya ria, aya hasud, aya hubul jahubul mah berbagai penyakit-penyakit di jero hate urang kadeuleuan ku Gusti Allah. Kunaon teu pernah ditutupan ai awak mah leuh kotor setik dibersihan ditutupan, ai awak mah jore setik dibersihan ditutupan, bahkan supaya bagus sekali ditipu. Iya bangsa anu naon gitu karena hideung-hideung dan lain sebagainya ditutupan supaya kadeleuna bagus. Zahir mah ku urang diurusan, qalbu terus-terusan dideleuk ku Gusti Allah anu teu pernah tedelekeun Gusti Allah. Ieu teu pernah dibersihan. Cara ngabersihan jeung nutupanana tobatan ku urang ka Gusti Allah. Encan pernah kan urang nobatan qalbu urang ieu, hate urang sok geura tobatan ku urang. Nobatan mata mah loba, nobatan seli mah loba. Ya Allah ya Rabb, Gusti dedelean abdi meureunanan ieu salila ieu teh loba anu dilarang ku Gusti teh hampura Gus loba. Seli abdi Gusti dedengean teh ya berbagai dedengean omongan jeung musik hampura loba, tetapi di jero hate urang hayang ka alam ku jelema, hasud, sum'ah, ieu teu pernah ku urang diopenan. Nah sedegen Allah kan neuleukeun bae, berarti urang leuwih berat ka makhluk batan ka Allah. Sebab naon? Zahir mah ku urang diurus tapi qalbu teu pernah ku urang diurus. Ieulah mardo wa in kuntum mardo aw ala safarin. Nah urang teh gering lantaran naon? Ieu qalbu urang inu ku panyakit-panyakit. Wayana sakitu sok gerage bersihan eueuh cai. Fatayammamu, paling-paling tayamuman carana bersihan melalui cai. Cai eta jelema-jelema anu geus nyaho kana jalan ka Allah. Ikat simpulan mah nyana teh deudeuh jeung nyaa ka hamba nu ngaran sireum. Sapira sireum. Tapi ternyata penghargaan ti Gusti Allah ketika seorang wanita maot ditanya ku malaikat, jawabna lancar jasa. Sageus lancar nyana nanya, Gusti abdi boga amal naon ieu, apakah salat tepati bagus cek malaikat, puasa kitu keneh, zakat kitu keneh, haji kitu keneh, sagala rupa kurang pati bagus. Amal naon atuh ieu kula nu mantak hajur beas salamet bahkan bisa langsung berhadapan jeung Gusti. Maneh boga amal hiji nuku Allah sangat dibanggakeun ketika maneh datang ke bangunan masjid terus nelesireum eker kokojayan mun ditimpak mah paeh tapi ku anjeun disalametkeun dibawa ka imah dipandian terus lempang ka mana meureun tah eta maneh ngahargaan ka sireum Allah sangat ridhoeun jasa.